Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan sehat sadayana nya. Amin. Dina dinten ayeuna insyaallah urang bade neraskeun materi di bab 3 tema kasehatan. Materi kahiji nyaeta maca dina jero hate atau membaca dalam hati teks halaman 76 dan kemudian selesaikan soal yang ada di halaman 78. Kemudian ada arti kecap, silahkan kalian baca dan kalian hafalkan. Selanjutnya kecap populer jeung istilah atau kata populer dan istilah. Yang pertama yaitu istilah permainan atau istilah kaulinan. Ada kata teteleponan. Nah, di sana telepon itu artinya adalah permainan yang meniru telepon-teleponan. Nah, ada contoh yang lain seperti paparasitan, yaitu permainan yang meniru-niru parasit. Bobonekaan, permainan yang meniru boneka. Kukudaan, permainan yang meniru kuda. Kakapalan, permainan yang meniru kapal. Dan kedokteran adalah permainan yang meniru dokter. Selanjutnya ada soal yang harus kalian isi. Silakan isi dan lengkapi soal di sana. Selanjutnya poin D yaitu menulis, dan yang pertama nentukeun kalimah lulugu atau menentukan kalimat utama. Nah, perhatikan kalimah lulugu dina paragraf ayana bisa dimimiti di tengah atau di panungtung paragraf. Kalimah lulugu dina paragraf mangrupakeun puserna amanat, sedengkeun kalimah sejena mangrupakeun katerangan nu ngadukung kana amanat nu aya dina kalimah lulugu. Nah, artinya kalimat utama dalam paragraf itu adanya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kalimat utama dalam paragraf merupakan pusatnya amanat atau intinya dari amanat. Sedangkan kalimat lainnya merupakan keterangan yang mendukung terhadap amanat yang ada dalam kalimat utama. Nah, sekarang perhatikan contoh paragrafnya. Titenan contoh paragraf di handap ieu. Kabersihan lingkungan pohara pentingna pikeun ulang sarea. Sakabeh warga boga kawajiban pikeun ngajaga jeung ngariksa kabersihan lingkungan. Utamana kudu disiplin dina miceun runtah supaya dina tempatna. Sing saha nu ngalanggar kudu diganjar ku hukuman nu satimpal. Nah, dari paragraf tersebut kita dapat lihat bahwa kalimat lulugu atau kalimat utamanya pada karangan tersebut ada di kalimat kedua, yaitu sakabeh warga boga kawajiban pikeun ngajaga jeung ngariksa kabersihan lingkungan, atau semua warga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Dan pikiran lulugunya atau pikiran utamanya yaitu tentang kebersihan lingkungan, atau kalau dalam bahasa Sundanya kebersihan lingkungan. Nu kadua nangtukeun pikiran lulugu jeung pikiran pangjelas atau menentukan pikiran utama dan pikiran penjelas. Pikiran lulugu ayana dina kalimah lulugu, sedengkeun pikiran pangjelas ayana dina kalimah pangjelas. Atau pikiran utama adanya dalam kalimat utama, sedangkan pikiran penjelas adanya dalam kalimat penjelas. Nah, perhatikan contohnya. Sadatangna di Imah Hadi, manehna langsung nyieun paparasitan. Teu lila nyieunna teh sabab geus diajarkeun di kelas 4. Parasit Midan minangka beung beratna make kai. Parasit Hadi minangka beung beratna make boneka. Nah, dari contoh paragraf tersebut kita bisa lihat kalau kalimah lulugunya berada di awal kalimat atau aya di mimiti kalimat, yaitu sadatangna di Imah Hadi manehna langsung nyieun paparasitan. Dan kalimat lainnya itu merupakan kalimat penjelas.
Sedangkan pikiran lulugunya atau pikiran utamanya yaitu nyieun paparasitan dan pikiran pangjelasnya yaitu teu lila nyieunna beungbeureutna make kai jeung beungbeureutna make boneka. Pikiran lulugu jeung pikiran pangjelas tundutiangan tina karangan di luhur disebut rangkai karangan atau pikiran utama dan pikiran pangjelas yang dicari dari karangan di atas itu disebut sebagai kerangka karangan. Saterasna pancen dina dinten ayeuna nyaeta kerjakeun latihan-latihan soal ti halaman 78 dugi ka halaman 82. Pamitos tengse kirim ka guru bahasa Sunda Hidup. Atau artinya kerjakan latihan-latihan soal dari halaman 78 sampai halaman 92. Jika sudah selesai, kirim ke guru bahasa Sunda kalian. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.